Dina wujud urang oge manusia gerapek getih pan nguriling sarua. Hari getih ngurilingnya kemana Pak? Jang benang deh jang. Benang deh jang. Asik. Aduh, song giri wiyo. Geus kabayang lamun anjeun aya bakal wani ka diri kuring watakna katinggal natra. Berang gini. Mana budak deh. Bareng tuh gitu yuk. Jang. Mana ya? Itu gitu. Jang. Kemana budak teh? Wah, keluar ini. Oh, masih jauhan. Dia mau menang. Jak musut tadinya kata hadap. Balungan sigane menang-menang dalag atau sedang dengan sana. Mana budaknya? Jang. Ayo non Pak. Si banda ke mana? Dia Jang. Ya Pak. Iya lah. Wang kawalungan tak kadinya kalabak wang nanti wang musuk sigane atuh menang-menang dalagnya. Jang ke jang mam. Lumayan ya daripada meser gitu lah. Baru habis bapaknya. Itu ayah kan jajar itu ayah jajar. Ayah Pak. Ayah. Oh, ternyata bang usip tuh kadinya kalabak. Dan ayeuna sarung kan lah ke sarung teh lah riba. Jang canak jajar lagi gitu. Aduh, ampun ya. Papa ayo apa? Pak ayo. Hah? Ayo. Oh, hayu. Sama. Kalau Jang. Ada ikat ke mana, Jang? Ih. Ikat ke mana, Bapak? Suka Pak. Dari itu.
Ay bapak naon. Kan iya ikat dua apa nak kemana ningali tuh Ujang. Itu atuh bapak. Pantat tadi jadi papake ku bapak. Namun iya seberat ke bapak. Bapak, dah ini dikait. Kaca dikait. Ari maneh kolot neneangan. Ieu mah. Oh nama hang ini tah. Eta bener barang teh. Aduh, ampun ting budak teh. Naon dikait ku seup. Wah, kadegan man, kadegan. Oh lah turusuh teuing. Aduh, tangke mah. Geus menang tanur ayeuna mah. Engke mah jaga wang eta ah. Kana kesal jang wang eta wang murek heeh. Tah kan dia lempeng tah anak. Tah turun jang anak tah. Aduh. Kadi tu. Itu ya si eta si kaburu. Iya, kaburu burit. Ah, kadinya we. Tuh, jang aya nama China bakal bekunangan geura. Halus China aya mah. Pas datang di kamari di podolan. Moal aya mah kamari mah bena we bapana mules atuh. Moal aya mah. Sok bakal ieu mah menang lah halus tuh. Tuh tinggal itu di ditu engke tuh. Jadi itu 6. Ade, abuh. Nah, nah. Ade. Ah, di dieu euy. Angarkeun di dieu. Tuh, jang aya nama China ge. Aduh. Ah, pokona mah. Geus lah tadi dieu lah. Tah, belah dieu ieu. Nya, tah di dieu ieu. Tah di dieu tah bakal halus. Heula lah eta heula. Benerkeun tah ieu na. Cicing atuh. Tuh. Alah, tuh. Biar. Tuh. Mana ngai nama. Cicing. Lah aing mah mana mah.
wae lah. Lumayan kan. Sedang tilu aja. Ayo bah. Ning sekali aja. Yes. Oke. Panan lah euy. Nih nganggar kene jam dulu lah. Emang. Cicing lah cicing. Tah. Sakitu budak ayeuna mah. Tetap diurus ti leutik oge. Anger we geus gede teh. Kamu lamun teu diurus, tetap diurus geus kitu mah cicing. Tuh masyarakat menang deui. Mana mah. Cicing. Marukan kitu kelakuan teh nya. Tiap tas salat kan tetep dibaca meureunana. Ihdinash shiratal mustaqim. Ieu mah hare diajarkeun oge. Gitu. Kan mesti mertelakeun dina Fatihah oge dina shiratal mustaqim. Mugi Gusti kasihan jalan anu lempeng. Angkol Ece dina lempeng mah teh. Budak ayeuna mah. Mana mah. Ulah kena hampura benang di penpader, kesalahan di jion-jion. Iya, jadi budak kepenting naon atuh di sakolakeun. Kudu ngarti. Jang benang di jang. Benang di jang. Asik. Aduh, song geriwieu, hah? Iya mau pan alus satu lain kaos nu kamari. Lain lah mana mau pan podo acing. Menang loba jang euy. Mun aya heueuh si emaknya jang 4 tahun. Aduh jang. Sedang lah tadi lain mawa wadah teu bebenangan ari teu mawa wadah bebenangan asik goreng ge wajang goreng aduh ampun ting lajang nah jadi jang depanan deh jang otakna jangan deui kejaran yo atuh sok tuh kalau itu handap yik diajar tuh di situ ngeloba mah di situ pan tadi ge menangan we di dinya tuh kau ge da nyorang kana ngumpul loba aukna Bapak mah sakitu ge sok kapapanjang. Lain kapapanjangan pan atuh segala rupa ge tah dengekeun maliki yaumidin pan untuk salat mak di dinya aya mad badal mad tabi'i jeung mad badal di dinya teh ari mad di dinya ya 2 harkat ya oge anu leuwih ti 2 harkat sok kupingkeun ku ujang diajar ka ieu masalah dina babagan agama apa ayeuna lamun dicokot ku harkat ujang turun ka harkat darajat turun hubungan kelakuan gitu
ulah gitu jang dengan jang ke sekolah kan urang oge hirup teh lamun dipikirkeun kadinyana mah jang aya nurangan hirup urang teh ulah ieu teuing ulah hebatin kita bunga anger bakal nurangan hirup Naon Pak? Nurangan teh jajan lain. mana mah lain jajan harkat darajat yang urang hirup teh ngurangan lamun kalakuan kitu jang teh jadi kudu bener itu marukankeun dina wujud manusia Allah ngurangan gitu Pak, menang Pak. hah Menang. oh sok timur lah benar Ya, menang ku ujang mah. pinter waduh sah istirahat lah jang tuang kasaung nggak itu kan iuh panas kayak tuluykeun deui aduh tuh loba jang bisa ngagoreng ewang pinang lah la 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 song giriwil diasong kena diasong giriwil jang loba jang hiji dua tilu adis mantap jang duh panggil aja kada itu jang di saung meh ieuh Pak. panas oke lah geus rada mengok ka wang kadiri yung turun deui Ya, nam bawa oke meh ngarti ujang jeung na ieu babagan agama mengerti wang ieu jajar deui lain ieu mah ayo we kitu sok ngahoreyan we kalau tanam itu mah kitu kada labuk hanya jangan Pak. betul jujur nak kada pas leur sok Ade. Nam terus harus kita luhur. Ada luhur kade. Was. Wah, mantap yang euy. Yo, eta bisa minang. Lamun aya si mama tuh. Bae lah. Ingat-ingat teh jang aya nama dangeus pugu eueuh lah. Kade, ngajelengna. Geus. Oh, nya. Rek sing ieu apik nu kieu mah. Duh, ampun, ting tah banyon lah. Nah, istirahat tadi. Aduh. Yes. Nah, ini salikula ya. Populerkan tuh gitu. Ngawangkeun lah jeung bapak bari-bari ngerokok. Lumayan jang aya sekalian ngegoreng mah. Salikeun. Yo. Pak. Risi mati ke mana? Aduh, ceritang wae. Ye, atuh panjang jang pan berjajar buburu. Tapi kan bae lah. Ngurus penting si emak. Bada urang itu burung bisa dahar geuning duaan. Ngurus penting si emak tuh anu keur buburu masih najong-jongeun ulah diinget-inget bisi hayangan balik. Oh, gitu. Kenangan kajang jajan ujang meureun, Pak. Kudu diurus kentengan jajan we. Matak beta. Jadi kudu tangatkeun ragepkeun lamun kolot keur mamatahan teh ulah sok. Ieu jang pang-pangna mata jelema malah kudu bisa mengpeung ujang leutik keneh. Udah aya mah maju ka gede tak ku bapa di berenyaho
Jadi urang teh ulah ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang henteu mere tanaga kanu beunghar kitu tah istilahna mah. Mare heula atuh tu tanaga-tanaga atuh ka batur teh lain mah namprak we terus. Terus kudu kumaha tuh Pak? Heueuh kudu cenah muncak dina agama mah kudu tawaf urang teh. Kudu nguriling. Tawaf teh nguriling. Ulah kena-kena di titah nguriling der neangan warung batur pantona anu teh digembok anu melongo asup ka warung lain kitu. Tah kieu carana ai tawaf teh. Jadi urang teh kudu nguriling. Urang teh tuap teh anu paran anu jiga eta geuning Pak, jiga Nah, taraje jarangkung kitu. ge tower atuh eta mah paranti ieu geuningan. Cuman ayeuna mah pan sok marake ning naon wifi-wifian internet namun kitu tah mah tower lain tawaf. Beda kitu jeung tuap. Atuh beda tawaf mah urang pan atuh eta mah kudu nguriling cenah eta bahasa Arabna tawaf teh. Bahasa urangna mah nguriling gitu. Arah naon Pak nguriling teh? Kan ngarah apa tak seperti ieu bumi ngurilingan panon poe. Kan lamun bumi cicing teh teu ngurilingan panon poe mun urang teh moal seperti kieu. Gitu Pak. Tah seperti kitu jadi urang teh kudu loba nguriling seperti ayeuna kieu pamarentah. Kan sarua manehna ge tawaf nguriling neangan gitu ka asruk-asrukan ka lembur bisa aya masyarakat anu teu barang dahar. Oh Bisa gitu Pak. bisa ya jalan ruksak benerkeuneun. Pan lamun teu nguriling meureun pamarentah moal apal di desa di kampung aya kitu kieu teh. Dina wujud urang oge manusia gerapek getih pan nguriling sarua. Ari getih ngurilingna ka mana Pak? Ye pan getih teh ngurilingna ti luhur tina jantung melalui urat ka dieu balik deui kana jantung. Sarua mun dipikir kadinya nama sarua tawaf eta ge jadi nguriling. Lamun urang getih teu nguriling teu tawaf meureunan urang moal bisa hirup. Ari ayeuna Ujang kumaha diajar tuap? Heeh, tah dengekeun regepkeun. Jadi keur Ujang mah kieu gampang ayeuna mah sabenerna mah. Keur Ujang mah sok nguriling. Nguriling teangan bisi aya kitu tah ai urang mah da hirup di gunung nya di kampung keun bae. Ayeuna mah sing jauh ka lemur oge ka batur nguriling bisi aya nu teu manggi dahar. Tah engke minta bantuan bebeja sugan kanu beunghar. Tuh kitu di ditu aya nu teu manggi dahar beh dieuna atuh ka RT pan urang teh kudu diajar we kitu lah. Diajar ngabdi. Kan ayeuna mah geus aya conto. Urang teh geus boga conto di nu anyar geuningan gubernur KDM. Apal KDM? Sok aya bejana kita Ujang leutikane kurus diajar apal, kurus diajar inget KDM contona kumaha ka masyarakat. Kanu kitu kanu kieu ge. Pokona mah sip ayeuna mah turutaneun da teh turutaneun urang. Ha Pak, ari Naon? KDM teh saha? Ujang maca apa? Bapak aing Kang Deddy Mulyadi. Kan ayeuna teh urang teh atuh dipimpin teh ku Bapak aing ku Kang Deddy Mulyadi. Insyaallah engke mah geura bakal panggih. Insyaallah sok sing loba ngadoa we urang naon teh bakal panggih jeung Bapak KDM mudah-mudahan we nya. Pak atuh amin. Heeh kitu tah. Bari kieu atuh amin mah sing alus diajar amin gitu. Nah atuh Pak yo. Amin. Gitu alus. Bener kudu kitu. Ieu teh pepatahan teh amin amin nyarepan urang mah cicing di Jawa Barat. Tah moto Jawa Barat teh kitu Jang. Jawa Barat mah adalah Siliwangi. Siliwangi adalah Jawa Barat. Tahu cek bapak aing oge. Oh gitu Pak. Ari ayeuna Pak ek ngisep deui mah. Ayeuna mah atukeun bae teh dang seunang ieu gorengeun. Mending ieu bae nu mah Bang ulih we lah. Da tos ieu tos siang tos sonten. Si Ujang rek sakola agama. Ya Pak. Oh iya atuh Jang ayeuna Bang mulang we lah tah sanak-sanak tah eta ieu naon teh jajarna. Sok
jeung laukna tak bawa sekalian tah kitu kahadejang geus dewasa teh kejaga geus gede teh kudu ngarti sakumaha nu diucapkeun ku kolot ge sing nyerap pokona mah aya urutan batur ame bisa urutan ka batur jadi nanti budak mah bisa naon kitu teh malah bisa tuturkeun batur gitu ulah kena cicing urang di lemur di kampung segala bodoh gitu urang kampung ge ulah kaelekeun ku urang kota dok tadi dah. Oke,